Sora talapo kuda beki kadenge deket. Malah rilai damah siga anu puputeran ngulingan imah Baharadia. Tapi teu lila kitu teh jepe jempe teu kadenge sora naon. Malah anjing anu babawong oge ilu cicing. Kaayaan meni jempling teu sirikna teu kadenge sora anu batuk-batuk acan. Ambu edoh jeung Baharadia kadenge pating harewes deui. Abah, eta sora kuda teh cicing geuning ayeuna mah. Cek ambu edoh harewosan ka Baharadia. Nya, geus cicing maneh atuh. Da ari siluman pasti oge aya keneh di areup. Tembal Baharadia sarua main oge harewosan. Atuh kejab bae ambu edoh teh jempe. Ari leungeuna katampo nyenyekel kaus oblong bau anu pamere ti akidus ni teh. Anu tina jimat jeung ngelawan siluman. Teu lila kadenge sadaya nu leumpang naek kana golodog. Terus kutra-ketrok kana panto. Punten nun, punten juragan abah, juragan ambu. Cek sora anu kutra-ketrok di luar. Atuh renjag ambu edoh jeung Baharadia teh mending renjag. Leungeun ambu edoh buru-buru mumuntang kana tak-tak Baharadia bari jeung ngadeg-deg. Abah, eta aya nu punten-punten, siluman bari nya abah. Cek ambu edoh bari mumuntang kana tak-tak Baharadia. Ari Baharadia oge sarua suakna keur mah tak-takna karasa asa semplak. Atuh udah dipuntangan ku ambu edoh meni tarik pisan. Kami oge kadenge. Tapi da satueuna teh leungeunna ulah mumuntang teh kana tak-tak. Ieu tak-tak kami asa semplak. Tembal Baharadia bari nyingkangkeun leungeun ambu edoh. Tapi ku ambu edohna terus bae dipuntangan deui. Malah ayeuna mah mumuntangna oge kana beuheung. Atuh Baharadia asa kecekek, malah mah awakna rada ngadang heula ka tukang. Kur kitu kadenge deui di hareup punten-punten. Punten juragan ambu, juragan abah. Sim abdi banana tamu. Araya kitu. Cek sora anu punten-punten tapi kadenge mah kalah beuki sopan. Tapi najan sopan sakitu sopan oge, pikeun Baharadia jeung ambu edoh mah tetep bae ngarasa sieun. Abah, kumaha tah gini kalah punten-punten deui abah? Kami mah sieun. Cek ambu edoh. Ari Baharadiana boro-boro bisa nembalan. Malah kalah pulugag-pulugag lantaran dengan ambu edohna kalah asa beuki tarik nyakekna kana beuheung. Ari ambu edohna kalah seueul teu ditambalan teh. Ji dasar boga salah teh. Sigan embung meh ngabelan pamajikan teh. Ditanya bae kitu teh nembalan. Ari Baharadiana kalah beuki eungap tungtungna mah ku lapes bae kapiuhan. Ambu edoh reuas. Disangkana Baharadia kitu teh maot. Meureun cenah da geus dibawa ku siluman teh. Atuh ambu edoh teh langsung ngajerit. Abah, tulung! Tulung si abah mau tulung. Cek ambu edoh tulung-tulungan. Ari anu punten-punten tadi di luar si Horeng, si Sarmada jeung Sarmadi, dua gulang-gulang siluman badak anu meunang parentah teh ti Prabu Durakumala pikeun nyamper Baharadia jeung ambu edoh anu maksudna mah ngalamar Nyi Rasmaya teh. Barang ngadenge ambu edoh tulung-tulungan, Sarmada jeung Sarmadi meniruas. Pok Sarmadi ngomong ka Sarmada, "Kumaha ieu kakak? Eta geuning sadana ambu edoh teh aya, tapi kalah jurat-jurit tulung-tulungan kitu euy." Cek Sarmadi ngomong ka Sarmada, "Heuh, ki adi, kumaha atuh ari geus kieu? Asa beureuh atuh jiga ditu?" "Heuh, bisi kumaha maksudna mah? Engke urang ketempuhan ku Kanjeng Prabu." Tapi kumaha tuh kakak? Kapan amat Kanjeng Prabu teh urang kudu sopan cenah ka Baharadia jeung ambu edoh teh. Sedangkan namun urang norjog asup sarua jeung teu sopan atuh kakak. Weuh nya dewek jadi bingung atuh kieu carana mah. Si Sarmada jeung Sarmadi tungtungna mah pating harulang, tapi teu lila pok Sarmadi ngomong deui. Kumaha lamun kieu kakak? Kumaha maksud maneh ki adi? Nya kieu maksudna mah urang tungguan bae sampe rada beurang. Sugan bae engke mah pantona dibuka. Ya kitu ade atuh jadi dewek mah satuju bae euy. Tembal Sarmada. Atuh tungtungna mah duanana caricing bae di hareupeun imah Baharadia. Nungguan cenah sugan panto dibuka ku ambu edoh atawa ku Baharadia. Lantaran ari rek asup mah bisa dianggap teu sopan. Cag urang tunda heula. Papunten kasadayana sateatana dongeng dilajengkeun pribados sapertos biasa bade kintun-kintun salam kana tos komen dina acara dongeng Sunda gara-gara salah wadal bagian ke-28. Kapiatur salam anu kahiji ka Mamah Andri Maulana di Dubai. Kawit Karawang, hatur nuhun pantos ngarojong terus channel Budaya Sunda Pandendengan
Saterasna Kang Mariana Yana Channel atau nuhun Kang Mariana, Kang Haji Paharu atau nuhun di Serpong, Nyai Kuncen Ake Kuncen ABSP atau nuhun pantos ngarojong teras channel budaya Sunda Pendidikan, Teh Wiwin di Taiwan atau nuhun, Teh Eti Nurhayatin oge sami di Taiwan atau nuhun, Teh Eni Suhaini di Batam, Kang Setiabudi di Bandung atau nuhun, Hensu Bayang Sunda alias Neng Eni Tea di Lembang Bandung atau nuhun, Teh Linda Imut di Bandung atau nuhun, Dr. Yulinda Belia di Tasikmalaya atau nuhun, Kang Prabu Arjuna di Banjar atau nuhun, Ibu Ayah, aduh atau nuhun Ibu Ayah pantos ngarojong teras channel budaya Sunda Pendidikan, doyok nih pada channel oge atau nuhun, teras Kang Ruslan channel atau nuhun, Kang Eki Ginanjar di Bandung atau nuhun, Kang Eka Bang Kamajaya di Balendah Bandung atau nuhun, Teh Sri Hartati di Karawang atau nuhun, Teh Suhyati M atau nuhun, Teh Iis Juliani atau nuhun, Teh Tamim Malihah di Ciamis atau nuhun, Kang Hari Ismail atau nuhun, Kang Gugun Gunawan di Soreang Bandung atau nuhun, Ti Andrian Li atau nuhun, Mahdian di Pasteur Bandung atau nuhun, Ibu Osihno gitu ke Kantun atau nuhun, Ade Melandri atau nuhun di Bandung, Iwang Maulana Karawang atau nuhun, Teh Taylor di Sindang Agung Kabupaten Kuningan atau nuhun, Teh Sari Rosyati, Mang Tatang di Tasikmalaya, Kang Herman Palid di Margahayu Selatan Bandung atau nuhun, Najia Jenaira Channel atau nuhun, Amsar Jen sareng penjahit Aldi. Mudah-mudahan sadayana dina ginanjar kawilujengan, mangga dongeng urang teraskeun deui. Ayeuna caturkeun heula kaayaan di Imah Bimarah, si horeng, sora kuda jeung anjing anu bebaung teh kadenge oge ku Bimarah. Bimarah mending ngadeg-deg sieun jeung teu paruguh rarasaan ngadenge kitu teh. Saking kusieun sieuna Bimarah buru-buru bae hudang, tuluy lumpat, agebrag-gebrug kana panto kamar si Ekek anu geus ditulakan. "Sutardi, buka sia pantona Sutardi." "Ieu mah teu ludeung," cek Bimarah bari gubrag-gebrug kana panto kamar si Ekek. Atuh si Ekek anu geus sare ti belah teh mending ngoreja treuwas. "Aya naon eta mak? Aya naon sih?" "Agak anggo bae bari nage," cek si Ekek bari hudang terus diuk, tapi tacan keneh ari muka panto mah. "Geumat buka pantona Sutardi, ieu mah teu ludeung, kabluk anggo bari nage maneh teh sare teh." "Teu ludeung naon atuh mak?" cek si Ekek bari angger keneh diuk, leungeuh nagegesik kana panon. "Itu dengekeun ku sia, itu aya suara kuda jeung suara anjing, buah-buah siluman anu rek papakeun emak," cek Bimarah deui bari angger gebrag-gebrug terus kana panto, malah mah gebrugan pantona oge beuki tarik. Atuh da bari jeung geumpeur teh. Si Ekek tungtung mah ngudiang hudang, leumpang ngadeukeutan panto, terus berai panto teh dibuka. Bimarah tuluy bulubus bae asup, tuluy sara dina ranjang si Ekek bari jeung dikurubung ku simbut. Si Ekek nempo kitu teh meni olohok. "Ari emak nanahan bari na oge mak, eta kalah ngadon sare dina ranjang uing atuh, geser ka ditu mak. Uing ge tunduh kanjang sare." "Geus cicing sia Sutardi, nya mah sare dihandap bae atuh." "Mama teu ludeung, eta dengekeun kumaneh aya suara kuda jeung anjing babaung, buah siluman anu rek papakeun emak. Lantaran kapan tadi beurang mah teh tas dibere munding jeung sawah ku si Edo," cek Bimarah. Si Ekek ngahulang gara-gara teu ateul, lantaran kumanehna mah teh kadengeun aya suara kuda jeung anjing teh lantaran sarena ti beurang pisan. Tuluy pok si Ekek teh ngomong jeung bari padongap bae ngomongna oge. "Ari emak moal eunah beukian si di mana ge emak ka mama. Buktina atuh bor-bor siluman kapan manusia ge eueuh beukian ka mama." Atuh ngadenge omongan si Ekek itu Bimarah teh jadi ambak. Tuluy bae ngudiang hudang molotot ka si Ekek bari nyalekan. "Ngomong naon sia Sutardi? Padu ngap bae si ari nyarita teh. Ih kapan emak tadi ngomong kieu lain masih dipapakeun ku siluman atuh cek uing teh siluman oge moal beukian. Kapan buktina jalma oge teu beukian ka emak teh." Tah kitu uing ngomong teh mak. "Yes, sia dasar urus unjuk sia budak teh. Ngece sia kaing kakolot." "Ih lain ngece atuh mak, kapan eta mah kanyataan. Da lamun main beukian mah teh moal rarangdahan bae atuh. Geus garaguat kawin gatuh mak. Tiba heula teh kawin-kawin," cek si Ekek ngomongna teu kireum-kireum. Bimarah beuki ambek kot kana bantal habek dipake ngababukan si Ekek. "Ini sia ka ditu Sutardi, ini sia. Kurang ajar sia kakolot teh," cek Bimarah ngusir si Ekek bari jeung ngababukan ku bantal. Atuh si Ekek teh tuluy bae indit keluar leos kana panto hareup, brai dibuka gejlig bae indit. Barang jeung inditna si Ekek ujug-ujug kadenge deui suara anjing anu bebaung, sorana melung mata kukurayeun,
Imarah merewas deui tuludeng. Tuluy wakauk deui ngagerowan si Ekek. Sutardi rek ini kemana sih peting-peting kieu? Ya kami tuludeng. Cek Bimarah wakauk ngagerowan si Ekek. Tapi teuing si Ekek nama geus ka mana, da teu kadenge nembalan deui. Ari sora anjing beuki tarik babaungna, tungtung nama Bimarah teh. Nya ambek nya hanjakal geus ngusir si Ekek. Dasar aing mah boga anak teh teu kaparangan pisan. Keun sia ka dilebok tetelo sia sakalian. Dasar kurang ajar budak teh. Cek Bimarah bari tuluy nyuuh deui dina kasur bari jeung dikurubung ku simbut. Aina tuturkeun heula lalampahan si Ekek, barang mahina oge ngadenge suara anjing anu bebaung teh, si Ekek jadi ngersangari aina mah. Bulu pundukna asa harudangan, satadina mah si Ekek terek balik deui ka imahna, tapi teu jadi lantaran ujug-ujug inget ka Nilas Maya, anu unggal peuting kaimpikeun bae ku manehna, asa ucang angge dina bulu matana. Si Ekek terus karandeg eureun, buah-buah bener si kemate aya siluman ya. Heueuh nyameureun siluman anu dipueut ku Bahradia jeung Awedo. Heueuh anu geus nyopot Nilas Maya teh. Sia lamun bener mah ku aing mun dihajakeun disampeurkeun, aing rek milu sakalian ka nagarana. Sungan bae aing pangejing Nilas Maya. Gerentos si Ekek beureun ku bogoh-bogohna teh ka Nilas Maya nepi ka boga pikiran rek milu cenah ka nagara siluman. Ari geus boga pikiran kitu mah, rasa sieun si Ekek oge leungit. Tuluy dempang gedig rek nepungan siluman, susuganan aya di imah Bahradia cenah kitu cek pikiran si Ekek. Teu kacatur di jalanna, si Ekek geus anjog hareupeun imah Bahradia, ana breh manehna mending ngajenghok. Jeung rei bede ngarei atuh da nempo di hareupeun imah Bahradia teh aya dua makhluk menipikasieun keur dariuk dina golodog, sedangkeun teu jauh ti eta makhluk aya dua kuda keur narangtung. Si Ekek jadi ngarandag mandog mayong. Di sajen pihak si Sarmada jeung Sarmadi gulang-gulang siluman badak teh oge reuas barang nempo kadatangan si Ekek teh. Sarmadi ngarewas ka Sarmada, "Kakak, itu saha? Manusia tah lain euy keur ngajanteng nangtung itu tempo, Kakak." Cek Sarmadi ngomongna rewos, Sarmada ngareret, breh katempo ku manehna si Ekek keur ngajanteng. Katempona siga rek nyampeurkeun tapi rundag randeg bae. Ki Adi, siga nama manusia euy. Tapi nah hanya teh sieun ku urang euy. Kapan ari manusia mah kabeh oge sieun ku urang lain. Cik calukan atuh Kakak, cuang tanyaan. Cek Sarmadi, Sarmada tuluy ngagupayan si Ekek bari jeung ngagerowan. Maneh manusia kadis ya euy. Cik ka dieu geuat. Cek Sarmada bari ngagupayan. Aneh barang digupayan ku Sarmada, si Ekek siga nu katenung, maneh nurut bae nyampeurkeun. Tuluy pok ditanya ke Sarmadi, "Ari maneh saha ngaranna euy? Urang mana?" Tanya Sarmadi, "Ngaran uing mah Sutardi. Tapi ari batur mah ngagerowan uing teh si Ekek." Tembal si Ekek, Sarmada jeung Sarmadi silih reret. Si Ekek dina Kakak, moal kitu si Ekek anu harita rek diwadahkeun ku Bahradia mah kitu. Heueuh sigana mah Ki Adi, kaparengan pisan atuh. Kaparengan kumaha tuh Kakak? Cuang bawa ka nagara urang euy, sugan bae urang menang persenan ti Gusti Prabu. Heuh atuh Kakak satuju. Bisa jadi bener urang menang persenan. Hayu cuang balik Kakak. Cek Sarmadi bari tuluy ngomong ka si Ekek dititah naek kana kuda. Geumat sia naek kana kuda. Maneh ayeuna ilu jeung uing. Cek Sarmadi ka si Ekek. Si Ekek bener-bener siga nu katenung, kalacat bae naek kana kuda. Barang jeung si Ekek naek beretak kuda teh langsung lumpat. Ari Sarmada jeung Sarmadi oge buru-buru naek kana kuda. Tuluy kuda teh lompatan meuni kadenge pating kotoplak bari hiem. Disusul ku sor anjing anu bebaung bekelila kadengena asa beuki jauh. Cag urang tunda heula. Ayeuna malik deui heula nyaritakeun kaayaan Awedo. Manehna bener-bener luas jeung sedih barang nempo Bahradia anu ngagoler teu empes-empes teh. Awedo tuluy wakauk deui tulung-tulungan. "Tulung si Abah maot, tulung." Cek Awedo wakauk. Ari Bahradia nama anggar bae ngulapes teu empes-empes. Awedo bingung samar pola, terus tanangkep Bahradia anu can sadar keneh.
Si horeng sora ambu edoh anu wakauk tulung-tulungan kadenge ka mana-mana. Pak RT anu geus sareti bradi imahna mending orejat hudang, kitu deui pamajikana ilu hudang ruas. Bapana, eta sadanu wakauk tulung-tulungan bapana. Sahanya? Cek rubiahna Pak RT ruas harewos. Tuh ingat tuh, ari sadana mah geuning timah baradia. Moal kitu ambu edoh mah bapana. Buana abona karunya bapana. Kapan cenah ngadenget? Ambu edoh tarik diopakeun ku siluman baru cek kaki desti teh. Yang ngadenge mah kitu. Ciku kami dek ditempuh ulah hayang nyaho. Kade bapana hati-hati. Bisi bener aya siluman, kumaha lamun manehna di bawana? Atuh Pak RT teh ngarandeug deui ngadenge kitu mah. Ari sora ambu edoh anu tulung-tulungan kadenge deui. Malah asa beuki tarik kadengena teh. Pak RT ngarasa karunyaeun. Wah, rek ditempo bae. Mana bisi nabohna karunya. RT naon atuh ngaranna teu ngabela rakyatna mah. Cek Pak RT deui. Nya tugas kajen kali itu, tapi kade ulah sorangan bisi nabohna bapana. Moal sorangan kami oge, rek agrawan heula tua kampung. Cek Pak RT deui, karek oge Pak RT ngomong itu, di luar kadenge sadar tua kampung geragero. Pak RT, hudang euy, itu cuang ilik ambu edoh. Eta sadana hua kauk tulung-tulungan geuning. Atuh Pak RT mending orejat hudang. Tah si batuannya ampeur ti heula. Mana? Bah, kami rek ditu lah, rek nempo ambu edoh bisi nabohna. Nya tuh jig bapana, tapi kadenya hati-hati. Cek rubiahna Pak RT. Ari Pak RT na gawat-gawat make sarung, teu poho make totopong jeung moal itek. Reos indit, barang geus aya di luar katempo tua kampung jeung moal ijo geus narungguan beri jeung nyalakel obor. Atuh teu loba omong deui, kabehana terus bae arindit. Ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan Pibados Kang Abun Burhanuddin, hapunten kakiranganna, mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.